Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Arini Nurmawidia ti kelas 10 MPLB 3. Abdi di dieu bade ngadugikeun perkawis anu judulna Sasakala Situ Patenggang. Dongeng ieu nyaritakeun kisah cinta antara Raden Kian Santang sareng Dewi Rengganis. Aranjeunna papisah dina waktos anu lami pisan. Kusabab rasa cinta anu kuat, anjeunna silih teangan alias pateang-teang. Akhirna aranjeunna pendak di hiji tempat anu pinuh ku batu. Dewi Rengganis nyuhunkeun danau ka Kian Santang anu teras dikabulkeun. Danau anu didamel eta ayeuna katelah dinu Situ Patenggang, tina kecap Pateang-teang, di daerah Ciwidey, Bandung. Batu tempat aranjeunna pendak disebut Batu Cinta. Sareng pulau leutik di tengah danau disebut Pulau Asmara atanapi Sasaka. Acana hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.